Kuari pas Sabtu sugan bae si Jaco di mana yo? Membagikan masker ay. Cuk. Ay, kemas ya terus. Kopi nama ayah ya. Non ya kue. Kopi na ija hanut kene ya. Aneh kamu lagi di mananya? Suruh duduk deh itu kue. Mantap. Cuk. Ya cuk. Wah ini saya tak kemananya. Aneh ini. Iya bek sabar lah ker digalokan ku aing ya ngaripu kena aing bae dia perang saya. Lain ka mana si Jacu di geron ke nyaut-nyaut. Cuk. Jacu. Euy, dipipir. Aing saha eta jelema gerok-gerok yang keur maraban bebek saya tanya. Ih, Eta sarana mah ya dipipir dong. Ai dia di geroan ku aing, Cuk. Kenaon dia? dong tok ada lebay ku dia teh deui lain maraban anak tere yo. Enan ya enan. Woi, tapi lo bayi bebeknya matinya. Lumayan ya. Oh, ba bebek mah. Aja geus berapa biji itu udah diimpor ya, Cuk. Setika teh karek 50 biji ka di BSD ya. Lain nan temben-temben nan. Rek nan ieu. Pokoknya iya yang nek ketakeun ieu masker ngabagikeun. Ih, suka neng mapi duiteun teh, lain eta masker. Dia ngopi duiteun bae, mah ayo diharap bae yuk. Ayo. Iya ya cuy ya, aing diutus tah nyetakeun ieu bagian masker ya. Dong, berbagi masker deh, pokoknya pegawaian ge maraban bebek. Terok lempangan ka mana aing? Justru eta cuy, kudu make masker maraban bebek mah. Teu nyaho sorangan pan bebek cicing na dina dinu becek-becek be. Jebara raut ageun. Jadi mendingan make kieu. Jadi nganaheun. Mana ka dieu maskerna? Lumayan aing. Tugan bengke mah lempangan ka jauh aing. Yo, maskerna yo. Kuari mah nganaheun deh lamun keur lelumpangan ka pasar Jalupang, ka pasar Picung. Mun keur aya raja masker moal tetap push up. Make ya aing. Oh, kudu dipake tanya. Tertib kuari mah. Peho bener ya teh, daripada push up aing mending keneh eta make masker aing. Ngan kieu ya cuy ya, aing bejan ka warga ieu nya. Lamun aing nu ngabagi-bagi masker nu teu dikenal selain ti RT, eta udah ditarima. Kunaon kieu teh mah jadi bere meureun aing mah. Atuh sok loba nu ngomong kieu pendataan naon-naon gitu nya. Oreng mah lain eta, ngan akal-akalan budak doang. Beuh, tapi ho bener teh teh. Nuhun aing di bejan eta teh. Tapi tetangga aing aya eta nu kena hipnotis eta teh. Nu bener dia, Cuk. Terus naon nu leungit, Cuk? Atuh loba eta nu leungit mah. Panci, Oh, leper, terus beas 2 liter. Bahkan ding sambarana teh. Masyaallah, atuh ngaliwat teh meureun. Tuh teh. Injuna ieu nu nyokotna. Eta mulai hipnotis, Cuk. Naon burung? Berbeuteungan Atuh jaya salah nyaho. Aduh, aing sugan beneran aing mah. Lain eta ja RT dong nama eta. Ngabagi kenal tak si Jacu. Deng duit ta budaknya. Ba ada yang mau bagi duit eta RT dak. Waru bahaya ieu. Aduh, aing dia. Eta tadi aing ngomong tadinya anu ieu teh ngabagian masker selain RT udah diterima nya. Ah, camat tenang. Oh, bisi penipuan doang. Bisa ka warga. Aing nek ka ditu deui. Kemana dia teh? Sabae nguliling RT mah. Nah dia teh. RT ya. Ayo. Ya. Assalamualaikum. Salam. Iya, pegahan RT mah. Kudu keliling we kau ngalembur. Ka mana di RT dak. Mana yang kanu Jacu lah.
Woi, Cok. Sebenarnya ada ku RT tadi. Itu biasa Black, berbagi duit. Lu bener deh Cok RT bagi duit tadi. Dia mah tak percaya ka aing. Duit na gimana sakieu dia mah. Boh, lu bener deh Cok. Duit naon tah sagepok. Ya eta duitan ba jaman sagepok meni baru rem hararejo teh bener mah. Lu bener dia. Dia tak percayaan bae ka aing. Tadi tadi RT ka ditu eta ka mana cenah ngomong eta? Tuh ngomong lama eta rek dibagi-bagikeun deui cenah ka masyarakat. Iya aing duit naon eta. Kan dia teu kabagian gitu. Oh, wae teu meunang. Iya, enggak segera susul cek aing mah RT eta. Bisa beak mentare. Mau burungnya? Oh. Ayo. Oh. Ayo delen katipu ko ngaing. Pugu ngebagikan masker dia mah aneh. RT wanci disiaran ku yang ka mana buah ngaleungit. Bah, nyerahin. Woi, Om. Ka mana dia? Ya RT yang black ya. Kubu RT naik ka ditu tadi. Yer naon? Dia nyaho dia mau data segala. Lain ngadata naon di bae si RT black. Oh, dia mah tadi eta cek si Jacu eta bagi duit segala eta RT. Bener dia black. Ih, dia mah. Terus aku terpercaya bae menja si Jacu nu ngomong tadi. Wah, ya RT aneh. Terberes di bae RT ya. Cik mending susul yuk. Ayo burung ka Tadi ditu. tuh lumbang namanya tadi eta mau buku. Terus Om, lamun dia menang duit ya eta anak main naon? Cila black. Hayang ngoloba ya aing. Beli imah. Oh. Terus beli mobil. Beli sawah. Nu kaopat ieu nyandung black. Ah kitu dia mah pemajikan teh gablek ngomongnya dong. Atuh jeung black ngahayal ieu. Can pasti acan diberi duit ku RT yang pake loba kahayang segala macam dia. Kumaha black? Ngahayal ieu ulah tanggung-tanggung kayak dana sarua bae. Kayak ngomong-ngomong ka belah mana RT dak ngeleurna. Teu nyaho aing mah. Bade nganyang kan orang da temennya. Beuh, pasti black doang nama ya. Pasti Mulai orang anda da. ya hayu mending di. Orang danu diciangket deh teh pasti nama. Ayo black tangkeun. Ayo. Black. Berapa dia nekan RT main sorangannya? Ayo nekan udah heula. Oh, burung. Hah? Abonya, Assalamualaikum. Kemana warga ini? Ayo gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi dong nama. Kesawah dong nama ya. Semua kebot di kori mah. Wajar lah di imah ge. Hei, Cuk. Manam, Kemana dia, Cuk? Di siaran ku aing. pokoke hendak nyar huut. Huut. Huut jeung naon, Cuk, dia mah? Tuh biasa Om, marapan membek. Begitu mebek. Bebek meureun, Cuk. Ngomong-ngomong mengi RT teh dia, Cuk. Gue sama Om tadi si RT ngabagi-bagi duit. Jadi lumayan eta kabagian. Benar deh, Cuk. Harga bagi-bagi duit kieu. Oh tadi keliling bae ka warga-warga panggiling tadi. Terus sama eta leumpang na RT? Aduh, kadinya tadi mah eta. Kebro yang kendalanya? Oh, jamal duit lo bae eta. Di awal bae Wala ada ya RT dak. Iji, kok nggak ingat tipu duit. Pohar eta kada duit. Alhamdulillah, ngabagikan masker poe mah geus saya. Woi, teh. Woi, aneh yang mah. Ayo naon ya? Hah, biasa bete di siaran keng tadi. Biasa keliling terus babage RT mah. Nu bener teh babagi naon yuk? Dia amari babagi sok tolok inget-inget kaing teh. Pokok geus beak om ku yang dibagi-bagikan tadi tuh ti lebak. Lah, dia mah teh giliran kaing beng ngomong na beak be. Ki bae ada tamu hayang. Jadi suk mah turun deui eta. Sugan dia jadi suka bagiannya. Tadi mah setik ngan 30. 30 naon ieu teh? Atuh 30 biji. Ngana hiji deui yo. Kek. Naon be yuk? Atuh ieu lah masker. Masya Allah teh. Tuh di mah ngagarantung teh. Hayang tadi mah. Om. Tunggu lah sakadong. Naon deui teh perasaan mah? Berapa ka dia? Iya dia teu make masker ya, Om. Cek peraturan pemerintah ge dia ya.
lamun teu make masker. Push up lah dia gerak. 5 kali, Beh. Nah, kira Beh push up dah, 5 kali dia. Wah, dia mah teh aneh yang nyiksa aing. Peraturan pakai masker. Kira ulah lo ngomong. 5 kali. 2 3 4 5. Aduh, Wareng lolos dia, tidak pemeriksaan masker. meh dia teh. Mana masker aja yang teh burung? Oh iya, ya maskernya ya. Musuh penongo teh beri masker. Wareng melempangan pakai maskernya. Lamun teu push up deui kok yang geura bae. Ke teh enak naon ke dieu lah ke dieu. Teh teh. Naon deui ya? Pan kieu nya, aing diberi masker ho hiji. Oh. Aju RT mana maskerna ieu? Atuh eta ku dia. Teh, push up teh. Naon dia menitahan push up ke RT ngalunjak. Oh, teh. Tadi aing nge-push up teh make masker. Iya, Oh. di giliran dia teh make masker teh. Waduh. Push up teh, atuh lah kitu. Sebagai petugas, men. Oh nya. Seberapa? 5, men. Oke. Nah, Bener ya teh push up nah hiji. La 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 la. la 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 le loli. La 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 la. Poho aing teh. Aduh, gerak sabaraha ge tadi? Gerak hiji. Oh, 2 hae gerak. 2. 3 4 setengah. Buru, pan dia mah setengahan aneh mah. 5. Teh sukses Amat push dia up. mah. Heuy, atuh kumaha? Sebagai petugas men kuat. Oh, baheula jago aneh push up na. Edas. Tah, push up geus ieu hadiah teh jeung dia. Tingaing nya. Pake tehnya. Ayo banyak pakai ya. Woi, gua lompat ya. Waduh, saya tak kalah lompat deui. Baju nama saya tuh sama burung. Boy. Karo RT miis. Moal endah yang lompat deh mah. Pasti di push up deui aing. Waduh, rada capek ya RT dak. Belah mana ngeuling sih jam sore ya, jam 5 mah. Mana baganya? Ayonya. Oh, jadi itu si RT tuh. Woi, Teh. Hei, naon Black? Di siaran dia kuah itu tadi panggil. Di mana dia? Ayo naon ieu kabehan nyaran ayo. Aing biasa bagi-bagi. Oh, tadi ngomong-ngomong babagi dia tadi nu si Jacu eta. Babagi naon paling tadi bere dia ya. Nyaran di tadi. Bungkus ngabagikeun ieu yang Black ya, masker biasa di pemerintah jeung warga gitu minta make. Ih, buku masih Jacu mau ngomong tadi ngabagikeun duit cenah RT lain masker. Cik sahoreng Black. Cik aing mah jadi bebodoh ku si Jacu ieu. Bener dia. Oh, memanas. Dia kan keri teu menang BST, si Jacu mah menang. Jadi teh saya tak kuaring memanas dia eta. Aing mau ngebagiin masker doang, lain duit. Kulon saya tanya, ngomong nama RT ngabagikeun duit cenah tadi jamono segepoknya loba eta baeureum segala. Terus mana burung eta yang minta maskerna mana? Tuh deui Black, tadi gegeun mah 30 doang aing ngepas. Kayak gesok aya deui, suami ge menang gesok mah. Jeung dia bareng kayak. Ih, dia mah kitulah ngomong sama babagi pan yang tadi bere ye saking teboga maskerna dia mah. Nah, kuari dia Black kena pasal yo. Lelempangan teu make masker, kudu push up dia. Ai kitu dia mah teh kudu push up segala parang saing mah. Pangis peraturan Black di pemerintah kudu kitu, lamun teu make masker, push up. Teu bisa kitu aing mah. Kunaon yang tadi teh di bagian masker ku dia eta mah peraturan na kitu. Ai masker mah beak Black. Ieu ngana hiji dodong yo. Tunggu sih bae ku aing nu eta Pake pake ya. daripada di push upkeun mah ngatu mending ieu ku aing. Oh, pake kuda eta. Bisa di push up kan diang kayak. Tuh lah. Sira pake. Biar ada bau ki mah urut RT dak maskerna atau yang lain kena virus corona ya mana aya virus RT kayak. Tah, si bere masker mah kuaingnya. Bere apa pake eta? Aing keliling heula. Ayo, Kela ka mana dia? atuh keliling. Itulah keliling pan dia cara make masker meureun. Pan masker ge ku dia dipake. Aing keliling heula nya. Ulah mulai dah. Push up heula dia teh eta pelanggaran lelempangan make masker mah. Peraturannya mah. Push up. Waduh, aing apes di bae tadi ku si Omi. Ieu ku si Black. Aing geus sabaraha ieu push up-na ya? 5. Ayo geus. 2 3 4 5. Ngas udang. Waduh, aing beunang di bae nya. Mantap eta lempangan make masker dia. Segitulah. Oke, main make lah. Bisa anu push up ke dia di jalan dia. Geus. Ayo nya. Ada peraturan pan. Ayo. Turut ke peraturan mah. Ah, iya aing. Nah, je bolonnya.
masker ku aing. Si Black teh make. Wah, kita push up ku aing. Ulah kabur dia. Tuan ini dah. Waduh, ulah kabur. Teh warga di didak. Ripuh aing ngol eta di jailan bae. Ngajuna mah nu penting meraresepeun ka RT. Ngaran jadi RT mah kudu kanal ceuli bae keluarga. Salah atuh diomongkeun, bener diomongkeun. Ngajuna mah jadi RT ya. RT. Woi, kunaon Black lu lompatan parang saya mah berang-berang. Ngagawean RT aing dia mah kita push up RT aja teu make masker tadi. Aduh, Black. Aing tadi terus musafkeun RT di ditu. Aduh, ayo. Oh, si Black teh make masker ho. Ah, musafkeun di ku aing. Woi, Black. Naon? Tah, kan kieu Black, dia teh make masker ku ari ya. Pusap dia Black. Atuh dia kita make. Atuh oke gantian di jeung dia teu heula geura beh. Digantian burung. Oh, geura aing tiburi. Hitungan. Oh, geura. Seberapa? 5. Hiji. 2. Dilu. Terus Black terus. Pan sih seorang ngajauhan kayak ngelitikan ya. Woi, geran 4 gitu. 4. 5. Black 5 babainya. Nonja bolon ceritanya. Ngagawean aing doang. Nonja hukum karma yang teh meureun. Ate kan push up tadi. Pokoknya mah panggil dia mah push up pun pengen saya tak. Lalu jaka RT ih. Black. Black kabur ka mana dia geura push up harinya tah. Ampun teh. Geura push up. Geus capek yang tadi push up ku si Omi tadi. Malu injak. Mas, ulah balasan geura push up-nya tah. Ada apa? Geura. 1 2 3. Geus santai ya. Teh, geus can. Waduh, naon ieu teh ja eueuh. Waduh, gawean aing di bae.